Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi iki ku pasal sawiji puro dolodo utawi pira-pira pardune wudu iku sitatun nanam. Al awalu utawi kang awal iku anniyatu niat. Asani utawi kang kaping done iku goslul wajhi ngawasuh rarahi. Asalisu utawi kang kaping telune iku goslul yadaini ngawasuh tangan roro ma'al mirfaqoini sarta siku roro. Arabiu utawi kang kaping papate iku mashu syai'in ngusap sawiji-wiji minar ro'si saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping limane iku goslu rijlaini ngawasuh sikil roro ma'al ka'baini sarta kabiren roro. Asadisu utawi kang kaping naneme iku atartibu tartib. Faslun hartosna ari iya pasal sahiji bade mertelakeun kana pirang-pirang parduna wudu. Prodoludoi ari sapirang-pirang parduna wudu sitatun neta sadayana kabehna aya genep. Al awalu ari anu nomor kahijina tina anu genep teh anniyatu nyaeta hiji niat. Asani ari anu kaduana tina anu genep teh goslul wajhi eta ngawasuh pamente. Asalisu ari anu nomor katiluna tina anu genep teh goslul yadaini eta ngawasuh panangan dua ma'al mirfaqoini sarta siku dua-duanana. Arabiu ari anu nomor kaopatna tina anu genep teh mashu syai'in eta ngusap hiji perkara minar ro'si tina sirah. Contohna nyaeta rambutnya. Al-khamisu ari anu nomor kalimana tina anu genep teh goslu rijlaini eta ngawasuh sampean dua mal ka'baini sarta mumuncangan dua nana. Asadisu ari anu nomor kagenepna tina anu genep teh atartibu nyaeta tartib. Tegasna ari sapirang-pirang paruna wudu teh eta aya genep. Hiji nyaeta niat, dua ngusap pamente, dua ngawasuh pamente gitu. Tilu ngawasuh panangan dua sarta sikuna dua nana. Opat ngusap hiji perkara tina sirah atawa ngusap sirah sakedik. Contoh nama usap rambut tawungkul itunya edek ujung anu hareup atau ujung anu tukang gitu. 5 ngawasuh sampean dua sarta mumuncangan dua-dua nana. Genap tartib.